Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qurbana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Amin. Paslun ari ieu eta hiji pasal pibayani ma dina mentelakeun perkara yahrumu anu haram. Ieu perkara bil hadasil asghar kusabab hadas leutik wal mutawassiti sareng hadas pertengahan wal akbari sareng hadas ageng. Man intakodo man sing sasa jalma intakodo anu narima batal. Naon wuduhu wudu nasiman haruma mangka haram alai kasiman arba'atu asya opat perkara. Sing sajalma nu batal wudu, sing sajalma teu boga wudu, maka haram ka mana migawe opat perkara. Ahaduha anu makahijina tina opat as-sholatu nyaeta salat. Haram ka jalma nu teu boga wudu atau nu batal wudu migawe salat walau naplan sanajan salat mah salat sunat. Batal ya tinggal sunat teh ayeuna sunat teu wudu ge teu bisa tetep saja salat sunat tetep kudu boga wudu. Wa salat janazatin sareng salat jenazah salat mayit haram tetep saja fardu kifayah salat mayit tetep kudu boga wudu. Bagi aya keterangan hadis Rasul mun diriwayatkeun ku Imam Bukhari Muslim la yaqbalullahu sholata ahlikum idza hadasa. Allah moal narima salat salah saja aranjeun di mana-mana aranjeun boga hadas hatta ya tawadua sehingga wudu heula. Tegasna Allah moal narima salat aranjeun ketika aranjeun hadas nepi ka wudu karek ditarima salatna. Itu jadi salatna jalma nu batal wudu teu boga wudu moal ditarima ku Allah dan teu sah ya. Illa ala faqidi tahuroen kecuali ka jalma nu faqidi tahuroen. Nu kumaha faqidi tahuroen teh anu teu boga alat susuci dua. Cai teu aya jang wudu taneuh jang tayamum ge teu aya. Ieu waktu geus nyarelek we sing beak manten. Tah nu kitu mah payusolil fardhu sok salat wae. Sok salat teh naon? Ngahormat waktu. Ya salat dihormati waktu, ngahormat waktu, tapi nu fardu unggul, nu sunat mah ulah. Nu fardu unggul sok. Geus datang waktu lohor ya, yang cai eueuh, taneuh jeung tayamum yang ka mana ke jam 2 ya. Makanya asar 1:30. Nah, sok we salat teh naon? Salat we ngahormat waktu daripada ngahaja-haja ninggalkeun. Wayak tidak qadaru alaihi ma, tetapi kena kodoan di mana manggih cai atau manggih taneuh kudu kodoan salat tadi teh. Kan urang salamet moal doraka ku ngahaja-haja ninggalkeun salat gitu. Ya. Tong boro-boro ninggalkeun salat bahkan ngengke oge kita ngengke oge nya doraka urang teh gitu. Wa fi mana salati sareng aya tetep di mana salat khutbatul jumati aya khutbah Jumat. Khutbah Jumat ge selalu pakat jeung salat. Khutbah batal wudu tong terus supana wudu heula aya khutbah atau kita ka batur gantian. Wa sajdatu tilawati sareng sujud tilawah. Sujud tilawah teh anu urang maca Qur'an manggi ayat sajdah urang sunah sujud tah sujud ieu teh kudu boga wudu. Jadi ketika aya nu maca ayat sajdah teh lain nu maca wae nu ngupikeun ge sunat sujud di dinya. Aya batur keur ngadares pas maca ayat sajdah nu macana sunat sujud nu ngupingna sunat sujud. Kan aya nu maca mah pas da maca Quran anu maca mah nu nguping da kilu sujud kudu boga wudu heula. Kitu nya ulah padu prak wae sujud wae. Wa syukrin sareng sujud syukur. Tah sujud syukur ge sami kudu boga wudu heula. Sujud syukur ge ulah ayeuna tas keur mengbal mencetak gol langsung sujud syukur atau bisa eta mah nya da teu boga wudu keur mengbal lupa tas itu naon ge
Tapi mana kami mau wudu memang asup kana lapang ge, lah teu dijamin kelumpatan sing kebrot itu teu sadar. Sujud syukur ge tetep kudu boga wudu. Ayeuna si ejar dibagi lapor, ini hiji, wah sujud syukur di karang sekolah ini ya. Yakin boga wudu teu, mun teu boga wudu moal diterima. Bab sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumat, sarua pangkatan yang salat. Nah, jadi ketika orang terboga wudu menang sholat kecuali itu tadi kecuali teu aya cai teu aya jangan hormat naon hormat waktu ku penting-pentingna sholatnya sampai ditinggalkeun aja itu kaca kamayatnya aya ninggal kisah Nabi Musa teh geuning nya awewe anu jina hamil terus anakan dipecekek anakna teh ngasieun ku dosa ku Nabi Musa diusir. Ternyata malaikat Jibril dongkap dibejakeun aya keneh leuwih gede dosa tibatan awewe ta nu kumaha jalma nu ninggalkeun salat bari ngahaja eueuh rasa hanjakal gede ka dosa kitu gitu mata kaya hiji eta nu ninggalkeun aya hiji kisah kieu jalma teh kana salat sok ngengke-ngengke geus datang salat geus ke 16 deui padahal teu sibuk-sibuk teuing itu katukul ku pagawean anu mendesak henteu aya lajo TV ngoprek HP keur ngaracek HP keur ieu kagok keur scroll cek out gitu gitu datang waktu salat kaheula datang salat kaheula ngengke salatna teh nya tapi sok dipigawe mah salat sok salat mah ngan pedah aya telat dingkengke gitu nepi kana waktosna manehna maot di alam barzahna jadi kakak impian ku pakual hikmah di alam barzahna geus dipisahkeun jalma nu ka surga jalma nu ka neraka nu ka surga yakin tanpa hisaban jeung orang saleh pun beus jalma mukmin oge aya loba neraka mah ka neraka heula eta jalma ge kabage kudu ka neraka heula mahana teh kudu neraka heula jeung ngap-ngapan keur ngap-ngapan kitu aya hiji tangan anu begang tanganna lemah lulus nyepeng ka tanganna dibetot ka luhur ti neraka betot jahit ti neraka barang kaluhur ge ngek menunya ningali aya jelema jakung begang leungeunna lulus leungeunna peang gitu bari tatolonjongan kaliangan bari teh ditanya tah jalma tanya teh neraka teh saha anjeun cek eta jalma teh kuring teh amal anjeun kuring teh salat anjeun. Oh didik ambak pun nya jelema nu tos di neraka teh ambak. Nyai maneh ka mana wae. Kapan kuring teh salat unggal waktu can pernah ninggalkeun salat. Selalu salat can pernah henteu salat. Janji Allah janji Rasul lebih jaga ku para kiaina jalma nu sok salat nu teu pernah ninggalkeun salat bakal disalametkeun neraka. Naik kuring telat paling nyalametkeunna. Gus panas deui geus sasiksa ni kain salametkeun ayeuna. Kunaon telat datangna nyorongot nya aya teh jalma eta teh wujud amal salat teh nemalan bongan baheula ge keur di dunya maneh salat sok ditelat-telat dingkengke ieu salat nyelametkeun maneh ge wayana dingkengke cenah kitu di waktu di dunya na salat teh keheula tah maneh di neraka ge ku salat diselametkeun teh keheula ku salat teh gitu nah, jadi pang-pangna salat abdul amal salat teh apang abdul amal urang nu bakal nyalamet urang iwati salat kade salat ulah sampai wani-wani ninggalkeun komo ngahaja bari eueuh rasa hanjakal naudzubillahi min dzalik mudah-mudahan sia manfaatna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi